Nya ayeuna teh perantos nincak bagian ka-30 hiji ya dongeng tuh. Dongeng enteng anu mana Kumang Jaya kasangakeun nuju ngahanca carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Nalika urang paturai kamari para wargi sadaya dina bagian ka-30 nyaeta parantos dugi kanalika Mang Roda sareng Kang Ikung nuju ngayakeun panalungtikan di mana cicingna si Nagasuni. Kitu nya para mitra. Parantos dugi kadinya mangga urang lajengkeun deui etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ka sugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Kanu sami-sami ngadangukeun di acara mangga nyangakeun bae. Nyangakeun para mitra sadaya hiburan pangbeberahmana ti studio. Atuh oge ka sugri kaum dangu mudah-mudahan dina danget ieu salamina aya dina ginanjara kawilujengan. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, kocapkeun lalampahanana Mang Roda sareng Kang Ikung, anu memang nuju nyusud tapakna atanapi nuju milarian di mana patempatanana Ki Nagasuni. Beuki lila beuki deukeut sora cai nu ngaguruh kadengena beuki tari. Sora manuk nu tadi recet ramena keur ngadadak jempe kasilep ku sora cai. Ari dangdaunan kabeh caricing taya nu oyag jiga nu ngahaja nyumputkeun Nagasuni sangkan teu kapanggih ku nu neangan. Teu lila serog Mang Roda katut Kang Ikung geus tarpi ka puncak kapunduk curug. Reg Mang Roda ngaraneg. Atuh Kang Ikung ge nya kitu keneh teu lila pok Mang Roda nyarita sora ngahaja ditarikeun lantaran kudu nandingan sora cai nu ngaguru. Kang Ikung, ieu curug gede pisannya jeung jero deui. Ciku Kang Ikung taksir, tukang cai nu nyurug aya guha moal aja. Pasti aya Mang Roda lantaran akang geus loba manggih nu kitu teh. Sajabati kitu sakuringeun ieu leuwih kabeh cadas bodas. Tuh eta cadas teh lamun terus-terusan kasebolokan ku cai, sok marek-rekan seeutik-saeutik. Kitu deui ka satukang cai nu nyurug. Tak kitu Kang Mang Ikung, Mang Roda. Aku pamanggih teh jeung Mang ari kitu mah tuh, ieu urang tarurun. Ngarayakin pisan dari deukeut mah, ceuk Mang Roda bari terus turun. Kitu deui Kang Ikung nuturkeun tekung silila duanana geus araya dina sisi cai. Malah suku Mang Roda geus kakeueum semat mumuncangan. Ari Kang Ikung terus tumpa tempo ka satukang cai nu nyurug. Teu lila cerub Mang Roda ancrub dituturkeun ku Kang Ikung tuluy laleumpang di sisi leuwih muru ka tukang curug. Heuleut sawatara waktu duanana geus araya di tukang curug. Breh katerempeun aya liang guha sanggeus silih reret sakedeung pok Mang Roda nyarita. Kang Ikung, tetela aya guha Kang. Ieu urang rasup ka jero. Tapi kade sing taki-taki bisi aya bahaya. Ceuk Mang Roda bari kalacat unggah ka darat. Gancang ku Kang Ikung dituturkeun tapi kakara oge tilu lengkap. Puluh ti jero guha aya oray welang meningaleut. Kuloba-lobana oray nepikeun ka saheng kabeh muru ka Mang Roda jeung Kang Ikung. Kabeg Kang Ikung ngagebeg pok ngagero. Mang oray, oray welang. Lumpat Mang oray lumpat Mang. Cek Kang Ikung bari celeng kacebur luncat kana leuwih. Kecebuk lumpat dina cai. Kitu deui Mang Roda nurutan luncat lantaran teu wanieun ari kudu ngalawan oray welang nu sakitu lobana mah. Tekung silila kalacat. Mang Roda jeung Kang Ikung naraek deui ka darat. Jigana teh meuni balap paheula-heula tapi oray welang nu kacida lobana teh terus mudag nepi ka kaluar ngan teh terus naraek ka darat. Atuh reg Mang Roda ngaraneg ngareret ka tukang breh katempo ratusan oray keur ngarojay dina leuwih matak gila. Meuni papaliut jeung pasuliwer minuhan leuwih nempo kaayaan kitu pok Mang Roda nyarita. Kang Ikung, tetela gua teh pinu ku oray welangnya. Untung kaburu keneh kabur urang teh. Lamun henteu, wah cilaka gede sigana mah yeuh. Ceuk Mang Roda bari ngabiri-gidi. Ku Mang Roda kacipta lamun eta oray macok babarengan jigana paragat nyawana saharita keneh. Pok Kang Ikung ngajawab. Nya Mang, mangkaning akang mah kacida sieuna ku sakadang oray teh. Komo ieu mah meuni loba teu kabilang. Lamun geus kieu rek kumaha terusna Mang? Ceuk Kang Ikung bari ngareret. Nya balik we geus puguh ieu mah. Tapi balik teh kudu mapai-mapai pilumuran. Tadi mana manggih lemur urang tatanyakeun kanu patepung. Sugana anu nyahoeun ka si Nagasuni. Yu
urang bari lempang ngobrol yuk, cek Mang Roda bari terus lempang lalaunan. Poku Kang Ikung dijawab bari nuturkeun lempang. Nya kitu we lah ngan engke. Kudu leuwih taliti. Tadanya teh ngarah leuwih yakin ka urangna Mang Roda, cek Kang Ikung bari ngadagoran sirah. Ngapunten. Bari ngagaro sirah jiga nu ponok pangharepan. Saterusna mah beral Mang Roda jeung Kang Ikung lalempang. Bari ngobrol saja jalan lamun capek sok arireun bari ngabadamikeun tempat-tempat nu rek didatangan. Gancangna carita Mang Roda jeung Kang Ikung unggal poe terus-terusan neangan tempat Nagasuni. Tapi berkaditu berkadieu teh estu teu mawa hasil. Nagasuni tempatna bener-bener suni hese kapanggihna. Mang Roda jeung Kang Ikung geus beak dengkak dina ngusahakeunana. Tungtungna nu neangan Nagasuni baralik deui ka Ciborelang sarta ngalaporkeun sagala rupa pamanggihna salila di perjalanan. Kusupala diputuskeun bae rek diantep. Datang bae rek dilawan, ari teu datang mah moal rek diteang deui. Para mitra sadaya, kocapkeun peuting deui beurang deui asa bulak-balik daya eureuna. Padahal mah unggal poe teh bijil ti wetan panon poe teh geus mangrupa hiji parobahan. Anu dikandung terus lahir, orok ngorontod ngagedean lamun geus gede sok robah ngajadi budak. Lamun budak ngagedean robah jadi kolot, lamun geus kolot mah teu ngagedean deui kalah kameotan. Ari ngaran robah jadi aki-aki, kalakuan sok balik deui ka budak eta kabeh lenyepaneun. Naha ku tambahna poe teh umur urang namahan atawa ngorotan. Jarang aya nu mikiran nepi ka palebah dinya kalawan taliti tur ati-ati. Lolobana mah sok nyebut namahan umur, padahal nu bener mah ngorotan dan nu namahan mah bilanganana. Pocapkeun belasan tahun geus kaliwat. Anak supala geus teu kudu dicaritakeun. Lahirna urang caturkeun geus gedena bae. Supala sakulawarga kitu deui nu jadi nini akina, teu kira-kira bae ngarasa bungahna. Lantaran anakna supala teh estu jadi pupuhu catur batur salembur bahan carita balarea. Anak supala teh istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, ceuk pujangga mah lir putri turun ti kahyangan. Ditilik ti gigir lengik, disawang ti tukang lenyang, ditetep ti hareup sieu, dihanap sausap dampa ti luhur sausap rambut teh. Estu caya cawadeunana. Kageulisanana matak hese ngagamarkeunana ku carita, keun perkara eta mah teu kudu dipapanyangkeun. Sabab aya deui nu leuwih penting tibatan kageulisan lahir nyaeta kalakuanana. Pangartina, bahasana jeung someahna, ari kakasih nu katelah teh Nurjanah. Nyi Nurjanah nyokot tina basa Arab nu pihartieunana cahaya sorga. Ku ayana Nyi Nurjanah lembur Ciborelang lir gula di balur ku peueut. Unggal poe sok loba we sireum nu hayang nyeusup amisna gula. Paguron monyet bodas teh ayeuna mah lain ngan loba lalaki bungkul, tapi loba para istri nu ngahaja hayang diwurukan ku Nyi Nurjanah. Atuh para mitra bumi nabah purwana unggal poe sok pinuh ku santri istri anu ngadon ngaji. Cindekna para wargi. Paguron monyet bodas teh geus bisa nyorotkeun hiji cahaya kabagjaan dunya wal akhirat. Salila welasan tahun ayam tentrem daya kuciwana, tapi mungguhing laku manusia berang peuting teh aya nu ngatur. Senang teu salilana senang, sangsara teu salawasna nya kitu keneh. Sifat papasangan aya jeung kaalaman ku urang manusia di alam dunya ieu. Dina hiji peuting kira-kira wanci sareureuk budak. Mang Sorba nu harita kabeneran kagiliran ngarona meniti buburanyat nepungan Mang Roda. Atuh para mitra sadaya barang geus tepi pok nyarita meni hari weus-weus jiga nu reuwas. Mang Roda itu di belah kalera hiji jalma keur leumpang maju ka dieu. Eta jalma teh kacidara mengremeng kaayaan sarua jeung si Nagasuni. Kudu kumaha mang ayeuna nya? Ceuk Mang Sorban bari neuteup ka Mang Roda. Puguh Mang Roda meni ngarenyag bari pok nanya. Hah? Baru ka si Nagasuni? Lamun bener kitu mah ulah waka geruh atuh Mang Sorban. Barudak mu geus sarare antep we lah. Atuan nu keur ngarobrol ulah diganggu deui. Tapi Mang Sorban kudu balik deui nalingakeun si Nagasuni. Ari kuring rek ngabejaan Jang Supala kalawan rerecepan. Sadran Jang Supala kungsi nyarita lamun aya si Nagasuni,
Moal ngandalkeun urang cenah. Tapi rek disanghareupan ku sorangan kitu tah. Tak lantaran kitu jung talingakeun. Bah mana cenah tadi datangna? Mumatak datangna teh ti jalan Bulakare, Mang. Rada jauh keneh kitu. Keun ku Mang rek ditalingakeun, Mang awe Mang Roda mah geura laporkeun ka Guru Anom. Ceuk Mang Sorban bari terus ngaleos. Ari Mang Roda gancang leumpang rurusuhan rek nepungan supala. Hate Mang Roda ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Dadana panas amarah nu geus heubeul pareum hurung deui. Para mitra sadaya, teu kungsi Mang Roda geus balik deui bari dibarengan ku supala. Gancang duanana maruru ka Mang Sorban nu keur ngawaskeun musuhna. Barang geus anyog ka Mang Roda, barang geus anyog pok Mang Roda nanya, ari supala gek diuk digireun Mang Sorban. Mana manusana Mang Sorban? Sedeket acan. Cek Mang Roda bari panon molohok ka jalan. Pok Mang Sorban ngajawab lalauna. Ulah tari teuing Mang Roda geus deukeut tuh. Kalangan budak kacau. Keke geus sakedeung deui teh mung. Jawab Mang Sorban bari tutunjuk. Atuh jep Mang Roda teu nyarita deui lantaran bisi kadengingin ku nu keur diintip. Teu lila breh katempo aya nu keur leumpang ngadeuketan ka nu tiluan. Barang breh awak Mang Roda mending ngadak-ngadak panas panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Ari hundu kekerot nahan amarah lantaran nu datang tetela hiji jalma nu kaayaanana teu beda jeung Nagasuni. Sukungan sabelah kenca wungkul, leungeun sarua tinggal hiji atuh nempo kaayaan kitu sarerea boga sangkaan yen nu datang teh Nagasuni. Samemeh eta jalma deukeut pok supala ngaharewos ka Mang Roda nu keur molohok. Mang Roda tetela eta teh si Nagasuni. Sarua we jeung oray nyampurkeun paneungeul. Kuring moal asa-asa deui ngawarah eta manusa. Tapi kuring hayang tarung darencepan. Mun bisa mah hayang di lapangan parantineangan namun kuda. Kumaha cara nanya Mang Roda? Ceuk supala bari noel ka Mang Roda. Gancang ku Mang Roda dijawab bari ngaharewos. Gampang jang. Eta manusa sampurkeun ku Mangnya. Sarta rek ditangtang tarung sangkan nafsuna bijil. Lamun geus ngamek bakal dipancing sangkan budak ka lapang. Aduh jang buru-buru ini ti heula kita lapang dagoan di ditu. Sok geura mangkat jang. Bisi deukeut manten. Keun lah, tadi mah tanggung jawab Mang. Cek Mang Roda bari ngareret. Bener-bener Mang, sok atulah. Jalankeun Mang, sing hati-hatinya. Cek supala bari terus dodong poan ngajauhan eta tempat. Kuliwed mapai-mapai nu rada poek les teu katempo ari Mang Roda pok nyarita. Mang Sorban, kade ulah ributnya. Jeung teu kudu nemongan deui lah lamun hayang lalajo tarung mah tuturkeun we ka lapangan paneuri. Sina geus suni rek disampeurkeun ku kuring. Ceuk Mang Roda bari ngawaskeun ka nu anyar datang. Pok Mang Sorban ngajawab. Mang ngiringan we sok atuh. Geura sampurkeun ka ditu mumpung aya keneh di jalan rata. Sing hati-hati Mang Roda yeuh. Wah, sing percaya ka kuring cicing we dagoannya. Ceuk Mang Roda bari jung nangtung. Terus memeres pakaianana malah iket jeung tali bedoge di pageuhan. Sanggeus singki leos Mang Roda leumpang ninggalkeun Mang Sorban. Tuluy ngagandeang mapag Nagasuni, ceuk pamikir Mang Roda mah. Para mitra sadaya, ari nu rek dipapagna sabenerna mah lain Nagasuni. Tapi si gelap anu keur atrok-atrokan neangan musuhna jigana bae kasasaran nepi ka lembur Ciborelang. Atawa memang sakalunta-lunta da puguh ngaranna geneangan jadi kamana we anyogna. Ari si gelap barang nempo jajalaneun aya nu megatan teh rada ruas. Tapi jongjon leumpang kalawan tenang sabab sangkaanana paling-paling gerona. Nu matak teu kaciri guguk teu lila antarana sarog Mang Roda paamprok jeung si gelap pok Mang Roda nyarita. Wilujeng papangi deui Nagasuni. 10 tahun lilana aing ngakukulibakan neangan anjeun teh. Tapi teu boleh tapi boleh we teu kapanggih. Alena datang sorangannya. Sarua jeung oray mapag paneungeul atuh. Atawa sarua jeung lauk asup kana bubuk. Sarua jeung beurit nganyang ka ucing atuh tapi nangan sorangan datang teh heuy. Ka mana si oray kisi ha? Cek Mang Roda bari ngajega nulak cangking. Suku ngajegang jiga ngahaja mapanas kanu anyar datang. Buguh si gelap meningarenjan. Reg leumpang ngarandeg
Terus satu panon mureleng kamang roda, tapi can waka ngajawab lantaran mikiran heula carita anu nanya. Nempok si gelap kalah kamolohok mang roda rada keheulin, pok nanya deui beuki heuras. Naga Suni, kunaon sia kalah ngahulang bedul sia? Sieun ku aing? Nya tu make mantong ka dieu ari sieun mah sia. Ngajadog we digogobrog sia. Terus dagoan kedatangan aing nu bakal ngajorag ka sia. Jawab sia lain ngajadog wae. Alah, kalakuan teh dasar si orang beduk ulah sia. Cek mang roda bari jolad maju salengkah rada ngagebling. Atuh si gelap ngarenyag terus ngaclog ka tukang salengkah. Sanggeus kira-kira setengah menit pok si gelap ngajawab. Sora leuleuy teu kawas Nagasuni. Kisila, keheula ulah kasih sentak itu. Ulah mah ngarasa kaget ku kaayaan pertanyaan Kisila teh. Lantaran kula mah teu boga ngaran Nagasuni, jeung teu boga niat rek nyerang ka Kisila deui. Saha sabarna nu disebut Nagasuni teh? Jawab si gelap bari netep ka Mang Roda. Mantong api-api sia Nagasuni. 1000 kali sia teu ngaku ngaran Nagasuni ge aing mah da moal percaya sia. Lamun manusia sejen aing bisa ngamaklum. Lantaran bisa we kasamaran da pugu peuting. Tapi ari ka sia mah da beda atuh jeung batur, saumur-umur ge aing mah da moal poho deuleu. Ngaku we si ame hampang, lantaran ngaku dibabuk, teu ngaku dibabuk ku aing. Sok si aku heula ngaran pugu modalna aing teh, cek Mang Roda. Bari popolotot suku ngajegang ari leungeun duanana nu lak cangkeng. Sedeng si gelap mah ngadenge caritaan Mang Roda meningah hulang, samemeh ngajawab ngagrentes heula sajroning hatena. Ay. Nah, ieu manusia teh nyarita kitu. Jigana bae aya jalma sejen anu kalakuanana jahat jeung pangawakanana sarua jeung aing. Beuh. Cilaka aing teh ngalalala rek nyusul-nyusul jelema jahat. Tapi aing kalah ka disangka jelema jahat. Kudu kumaha atunya. Duh, kedah kumaha tu abdi teh Gusti, tapi cing rek di aku we lah hayangnya, rek kumaha ka hayangna. Cek gerentes hate si gelap bari narik napas jero, deulila pok nyarita. Kisila, lamun nya pula teh Nagasuni, narek kumaha karep anjeun teh cing caritakeun sakahayangna. Dangtu kukula ge bakal diandur. Nah hayang tarung, hayang mabuk ka kula atau hayang naon? Ku aing rek dibejakeun. Tapi sia kudu ngaku heula nu sabener-benerna ieu. Kudu ngaku sia jujur-jujurna bedul sia. Sia teh datang ka dieu rek nyieun kaributan deui. Aduh, kalakuan sia. Meni eueuh-eueuhna pisan. Baturung beuki kolot teh beuki mikir. Makal perpipaeheun sia mah. Kalakuan teh galaga. Alah, ngajujur nafsu ngumbar amarah. Cek Mang Roda nanya deui jigana teh hayang yakin pisan. Atuh pok si gelap dijawab nurutkeun ka hayangna Mang Roda, cek pamikirna. Rek diantur we. Perkara itu ieu na mah cenah kumaha engke manehna yakin teu boga niat jahat ka jelema sejen kajabati ka musuhna nu matak tenang bae cigana teh. Oh, Kisila memang bener kula teh rek nyieun kaributan di dieu teh pok geura caritakeun. Nah naon kahayang anjeun teh? Cek si gelap bari tetep tenang tur waspada cakakak Mang Roda seuri pok ngajawab. Tah bener sia kudu kitu. Sabab sanajan teu ngaku ge da moal aya hartina. Lantaran aing mah nu katelah si Roda geus apa kana paniatan hiji jalma. Komo ari kawas sia mah tuh. Ayeuna kieu lamun sia bener-bener hayang nyieun deui kaributan di dieu, sia kudu nurut kana kahayang aing. Kahiji, teu meunang tarung di deukeut lebur. Kadua, teu meunang ngaganggu anak buah aing. Katilu lamun ayeuna si eleh-eleh, nya saumur-umur teu meunang datang deui ka dieu. Lamun maksa di podaran sia ngarti. Kitu nya enteng atuh Kisila hari kitu mah. Tapi kudu di mana kula teh tarungna di darat, di cai, di sawah, di lapang atawa di mana? Hahaha, syukur euy. Sia ku aing rek diajak tarung di tempat nu lega. Laluasa silih jitik, laluasa silih banting, laluasa silih bebeutkeun, kaen laluasa lamun hayang kabur. Hahaha, yeuh tuturkeun aing. Nah,
Temual burung diladenan kuku lagi. Sok anjeun ini tiheula kula rek nuturkeun pandeuri. Jawab si Gelap bari netep ka Mang Roda. Si Gelap ngerasa kagok asong nu akhirna mah rek ngaladenan sagala rupa kahayang na Mang Roda. Ceuk pamikirna lamun kira-kira kadesak mah naon hesena kabur. Da teh deui geus boga. Tadi oge para mitra teu boga niat rek tarung nya sote daek ngaladenan sugan we meunang beja ngeunaan musuhna. Atuh ari geus kitu mah gidig Mang Roda ini ti heula. Lempang aksi pisan dada dikembungkeun, sirah dangah kepat dibuntang banting unggal ngalengkah meni ngageblig, nemongkeun gaya ti ditu mah padahal mah kaayan dengan saukur remeng-remeng. Bulan teu aya biji lengan saukur ngandalkeun cahaya bentang, sedang si Gelap sajeroning nuturkeun Mang Roda cempe bae, tapi hatena mah galecok ngomong sorangan. Ih, rupa-rupa kahayang manusia teh, tapi tangtu ieu teh aya mimitina. Ngan saha atuh naga suni teh jeung saha ari si Roda teh? Sigana ieu teh mun ngaran Roda mah ari naga suni tak tu musuhna tukang nyieun kaributan. Ah, tangtu si Roda mah lain jelema jahat. Tapi nya sote nyaritana kasar jeung sugal, kasurung ku nafsu sigana teh. Tetela di unggal tempat teh aya we manusia jahat teh. Sugan aing teh si Petra ungkul si kasebelan teh. Bangsa teh di mana tuh si teh Petra? Jeung dikamanakeun anak aing si Burhan? Hati-hati si Petra, cek gerentes hati si Gelap noroweco surangan. Sedengkeun sukuna teu karasaeun harita teh geus mincak kana lapang. Deui lapok Mang Roda nyarita gagah nakar. Tadi dia euy tarung teh sia naga suni. Paek sidikeun heula di sakurling bungking ye. Di lapang berhenti ngangon si Paser, nesok dipaok ku si Citra cenah teh. Teu kurang lega sakieu euy. Cek Mang Roda lajag-lejeg teu daekeun cicing sedang panon rarat-reret nempuan supala. Nu cacan katempo sarta teu nyaho teuing di mana ayana. Pok si Gelap ngajawab. Roda, ieu sakieu mah lega tempat teh. Malah lega pisan. Jigana lamun dipake tarung moal katincak kabeh. Sabab kula mah tarung dina meja ge geus cukup lega. Komo lamun di lapangan model kieu mah? Jawab si Gelap. Bari rarat-reret nempuan kaayaan lapang, tatangkalan di sakuriling bungking. Kaciri pating beleg-beg hideung, jukut nu ngampar nu jauh teu katempo, ngan saukur ngelemeng hideung sora jangkrik reang di sarada paselang jeung sora gaang. Teulila pok Mang Roda nyarita deui semu kaget. Hah? Dedengian bisa tarung lureun meja? Ulah ngarahul sia pamali lain mah teu percaya si eutik ge. Hi, ai kaula mah teu hayang dipercaya. Ku anjeun dengan anu jelas mah, suku kula mangan hiji. Jadi tarung dina meja ge cukup. Ari di lapang anu kawas kieu mah jigana moal katinjak kabeh. Mana sina anjeun teh suku jejeg kene, tapi pikeun nganteur kahayang anjeun. Di dieu ge teu naon-naon pokona mah asal kahayang anjeun laksana we. Ye, aing mah ngajak tarung di lapang sote ngarah babari kabur deuleu. Lantaran sia mah tukang kabur geuning. Baheula ge tarung bur we kabur ngabecir. Rek kabur deui ayeuna nya. Moal bisa ieu mah umur sia pasti nganepi ka dieu. Betul sia. Ulah tak kabur Roda, umur manusia mah aya nu ngatur. Lamun anjeun hayang tarung mah sok we geura mimitian. Saha heula nu rek nyerang anjeun atawa kula. Cek si Gelap bari ngajanteng nangtung ku suku hiji. Lamun disidik-sidik bet jiga bangok keur ngintip lauk. Ari Mang Roda rada ngarenjag barang ngadenge musuhna nyarita kitu. Lantaran jiga-jiga ngarti kana dadasar agama. Sabab nyebutkeun umur manusia aya nu ngatur sedeng adat sinaga suni lain kitu. Tapi kulantaran geus kalimpudan ku amarah, Mang Roda teu kapapanjangan mikir hal eta. Kalah kapok nyarita sorang ngahaja ditarikeun ngarah kadenge ku supala. Naga suni, aing mah teh hayang lila-lila ngadu carita jeung sia teh. Da aing malin hayang lain ngadengekeun wayang catur deuleu. Ya sok eta da serangan teh aing ye. 10 tahun leuwih lilana aing guguru deui pikeun ngarubukeun sia teh. Lamun baheula aing nurubuh ayeuna mah sebagian sia deuleu. Ya rasakeun sia. Ciat. Ceneng Mang Roda luncat barina rajang. Kasih Gelap.
Pereup Mangroda nu puleud ngablesur, ngala dada si gelap tonyokan Mangroda sakalian dieusian ku aji gajah mata nu geus kapimilik satengahna. Hiu, keduk. Si gelap ngoceak mata kuatir. Bru nyuuh kana taneuh lantaran panarajang Mangroda nengel pisan kana dadana. Si gelap memang ngahaja teu ngejak. Maksudna hayang ngajajal kakuatan Mangroda, tapi teu disangka pangawasa Mangroda cukup rongkah. Nempo si gelap rubuh Mangroda cakakak bakat ku bunga bari ngaganeang lempang ngurilingan si gelap. Karasa euy. Karasa uy atarasina euy. Aduh, can make cengik sakitu teh. Kakara biasalah samara-samara enteng. Kakara bubuka naga suni euy. Lamun tenggelan aing geus keluar kabeh mah tang tu dari sia teh bakal bejat euleuh. Sok geura mata siap pira aku jago leuleus alabatan peuyeum. Cek Mangroda. Bari tetep lajag lejeg. Tapi manehna teu daekeun rajang musuh anu namru lantaran geus diwarah ku Supala. Yen lamun musuh teu walakaya ulah diserang, sabab teu kaasup satria. Nu matak Mangroda mah lajag lejeg bae. Tapi ari taki-taki mah tetep si gelap memang lain jago atah-atah manehna liar ngider-ngider jagat teh bari mekel pangabisa nu cukup. Sajabana ti kakuatan lahir di barung deui ku kakuatan batin. Si gelap geus lulus tina ujian nu tumiba kana dirina salila cacan. Ditambah ku kayakinan kun kanu maha kawasa. Si gelap mah kalakuanana estu patukang tongong jeung naga suni. Sangger mikir sakedeung jung si gelap nangtung. Pok nyarita ka Mangroda, sora tetep tenang. Roda, kula ngaku kana kaumulan anjeun, tapi kula macan ngaku elek. Sok teruskeun we serang anjeun yo. Serangan anjeun teh kukulain bakal dibageakeun kalawan kabungahan. Prak atuh geurana rajang deui kainya. Hah? Aneh sia nyarita. Nah, panarajang mah kerek dibageakeun kalawan kabungahan? Hahaha, kaos nu barang bere we. Mun kitu barang kirim, ngirim baka kakayam, sangu koneng, sangu wuduk. Tarima aku kabungahan, ieu mana nahonan. Sok geura tada deui ku ilaing cenah naga suni. Cik Mangroda. Bari rengkenek masang kuda-kuda tapi barang geus rekep di ruag deui, terus nangtung kawas biasa sarta pok nyarita. Naga suni, aing hayang tarung kalawan satria jeung jujur ye. Tak kulantaran kitu, ulang sal sewe tarung nanya euy. Aing rek dilepan heula ye leungeun sabeulah ye. Ngadah ulah anu nyebut licik lantaran tarung jeung nu cacad mah. Alah, kitu teh malawan sabeulah. Daguan euy sakeudang euy. Cik Mangroda bari porosot ngalaan kampret. Terus dipake deui tapi leungeun kenca teu diasupkeun kana leungeun kampret. Kalah terus ditilepkeun kana dadana ari leungeun kampret nu sabeulah diantep wae sina kekelebetan ka tebas angin. Sedeng sukuna terus ditilepkeun sabeulah kalakuanana teu beda we para mitra jeung entog anu krek hees. Ari si gelap barang nempo kalakuan Mangroda teh hatena jadi ngadak-ngadak panas. Lantaran asa diheureuyan tapi diantep poe sakahayangna, teu lila pok Mangroda nyarita deui. Naga suni, ayeuna kaayaan aing geus sarua jeung sia deuleu ye. Lamun sia modar ku leungeun aing da ayeuna mah moal anu nyebut licik. Sok geura siap-siap deuleu tadahi serangan aing, cik Mangroda. Bari celeng luncat tapi tetela Mangroda teh geus asak ayeuna mah. Lantaran sanajan nganelkeun suku sabeulah gerakan tetep gesit. Teu kaku jeung teu jiga-jiga kagok. Pereup malayang rek numuk tarang si gelap. Kebeg si gelap ngakebeg lantaran pereup Mangroda can nepi, tapi angin geus karasa ngahiuk kana tarang. Ieu pertanda yen serangan Mangroda teh teu bisa dianggap enteng. Gilep si gelap mah gilepkeun sirahna. Siut plos pereup Mangroda nonyok angin. Tapi kaleong cerot siku Mangroda nyimpang kana palipisan si gelap dalig-deug. Si gelap ngadalig-deug, gancang kasaimbangan awak diatur deui. Palipisan nu kabeunangan teu dirasa sarta sakilat si gelap luncat bari nyabetkeun suku rek ngajejek tak-tak Mangroda. Tapi Mangroda waspada, gancang ngaclongkeun suku. Para mitra anu kenca belesat, plos si gelap ngajak angin, cilek, nincak lemah deui. Tapi kakarage nincak lemah, siut pereup Mangroda ngala iga burung, mangkaning si gelap can teteg nangtungna. Kapaksa luncat ka tukang, cileng plos panarajang Mangroda ngeplos. Para mitra sadaya kaleong awak Mangroda ngakaleong kagigir,
lantaran kabawa ku tenaga sorangan mangkaning suku anu sabelah ditilapkeun kapaksa anu dilep teh dipakenahan. Cilak Mang Roda teh tulus ngagubrag, tapi siak cekok pepeuteyan dipeupuh satakarna ku si gelap. Kero Mang Roda ngakerok tarik pisan. Ayo, kasabayan sia. Unaon ngabongohan kurang ajar. Nah, make ngabongohan, parkeun dina kaayaan tarung ieu teh. Jabat di kitu suku anjeun nu hiji deui geus saguraban. Wah, jempre sia na suni. Dengan aing asa kompir di tenggel ku sia. Kapaksa rek diganti heula aya kudu waras kene ieu. Daguan sia. Cek Mang Roda bari terus nukeurkeun heula leungeun. Nu tadi ditilapkeun keluar ari nu nyeri urut di tenggel ku si gelap ditilapkeun. Puguh si gelap teh teu kuat nahan pisirieun lantaran bet asa tarung jeung bolon, asa tarung jeung bodor. Tapi diantep poe sakahayangna Mang Roda teh. Sedengkeun supala harita mah keur ngintip di nubala bari jogodag nempo kelakuan Mang Roda kitu Prawitra sadaya. Bari ningalikeun kalakuan Mang Roda, supala harita gogodeg. Malah pok supala ngomong sorangan lalaunan. Ari Mang Roda nanaonan tata jeung deui aneh nah si naga suni jadi leuleui kitu jigana teh. Apan biasana mah boro-boro kitu. Bongo saeutik mah tak bahaya. Teka harti aing ge tapikeun rek diantep heula nepi ka jucungna. Cek supala bari neuteub seukeut ka Mang Roda nu harita geus siap deui. Pok Mang Roda ngomong deui. Sok sia maju deui naga suni. Leungeun aing geus ditukeurkeun ieu kudu waras ieu. Sok geurana rajang sia. Aing mah hayang nyaho kakuatan panarajang sia. Lain jago sia teh. Cek Mang Roda bari morotot. Sedang si gelap haroyameun ngahambur-hambur tanaga pikeun ngaladenan Mang Roda. Lantaran ceuk pikirna asa teu pararuguh terus ngagerentos jero hatena. Wah. Matak beak waktu teu puguh lamun kieu mah. Kabeneran manehna nantang awas ya dirubuhkeun sia ku aing. Tapi mua matak cilaka lantaran jelas si Roda teh lain jalma jahat. Kaciri dina gerak-gerikna teh. Cek gerentes hati si gelap bari seret musirkeun tanaga dina leungeun. Dalila celeng luncat ngalengkahan Mang Roda. Gancang naningan kilat clek nincak lemah tukangeun Mang Roda. Panon Mang Roda ge awas pisan. Gancang Mang Roda malik tapi sut celeng si gelap ge luncat deui suku ngabelesat rek ngababad sirah Mang Roda. Lep Mang Roda ngelok. Klos suku si gelap nyapu angin. Tapi maksud si gelap lain rek najong sirah Mang Roda eta mangan pancingan wungkul. Sangkan Mang Roda nemongkeun punduk. Tujuan si gelap hasil lantaran waktu Mang Roda ngelok, pundukna katemong kalawan jelas. Sut peletuk punduk Mang Roda ditete ku si gelap. Nekena mah teu pira. Tapi akibatna para mitra, tumerapna mata kaget. Lantaran ai peletak ai rumpuyuk Mang Roda ngarumpuyuk, awak ngadak-ngadak leuleus tanaga taya tangan pangawasa. Ngagero teu bisa, Mang Roda teh gerak oge nya kitu teu bisa. Lantaran urat mamatih Mang Roda anu aya dina punduk geus baku diteke ku si gelap. Samemeh Mang Roda nampru si gelap mah geus nangtung deui kalawan tenang. Deulila corelat sutre hareupeun si gelap. Aya nu datang horeng supala kebeg si gelap ngarenjang. Bakat kureuwas. Nepi ka ngaclog mundur salengkah deulila pok si gelap nyarita semu kaget. Saha anjeun? Rek naon? Pipiluan kana urusan kula? Supaya ieu kajadian ulah kapapanjangan. Leuwih hade anjeun mah ulah ngilu campur. Cek si gelap bari melong ka supala. Nyarita tenang. Dengan ngerasa permusuhan tapi supala teu bisa maca caritaan si gelap pok ngajawab. Naga Suni. Ulah mulat meuli caritaan. Anjeun anu geus diucapkeun bi ulah dibulat beulit. Baheula anjeun geus ngaragragkeun kecap anjeun bakal datang deui ka dieu pikeun nebus kagagalan anjeun ti heula. Apan anjeun teh hayang mateni ka kuring lain? Tapi nah ayeuna nyarita kitu, naon maksud anjeun? Cek supala bari neuteub ka si gelap. Leng si gelap ngahuleng dina jero dadana beuki ngagelak rupa-rupa pertanyaan. Samemeh ngajawab pertanyaan supala ok si gelap nyarita sajeroning hatena. Geus aya deui we pikiraneun teh. Naon maksudna tu caritaan ieu manusia teh? Jeung saha atuh sabenerna si Naga Suni? Tete lah aing mah ketempuhan buntut maung ieu. Tapi hayang nyaho rek ditanya sakali deui ku aing.
cek gerentes hate si gelap sarta pok nyarita. Kisila, kula teh teu ngarti kana maksud anjeun teh. Kula teh teu boga ngaran Nagasuni. Kula mah teu wawuh jeung ngaran Nagasuni teh. Sarta kula mah teu boga niat rek males pati ka anjeun. Kadatangan kula ka dieu teh lain rek nyieun hiji kaributan cik kaula bere katerangan. Saha sabenerna si Nagasuni teh jeung naon hubunganna jeung anjeun? Sok jawab heula pertanyaan kula. Nah anjeun make nanya kitu. Pan geus puguh nu ngaran Nagasuni teh anjeun, tapi nah anjeun kalah nanyakeun deui. Geus lieur anjeun teh tah kumaha? Lamun memang anjeun geus lieur, ulah ngalilieur teh babatur atuh. Cik kuring rek nanya. Ai diri anjeun inget keneh ka kuring? Teu boro-boro inget tepung ge ka karayeuna. Malah ninjak daerah ka karayeuna kula cari kitu. Kumaha kitu? Waduh. Aduh, kuring kalah ka kabawa lieur lamun kieu mah. Ari anjeun mah pantes rek poho deui ka kuring oge lantaran geus jelas kana ngaran sorangan geus poho. Tapi pikeun ngingetan deui ka anjeunnya. Nu geus pikun heug ngaran kuring rek dibejakeun ka anjeun. Ngaran kuring teh tibareto ge can ganti nya teh Supala. Malah kuring geus janji ka diri sorangan yen lamun si Nagasuni datang ka dieu bakal ditamanghareupan ku kuring sorangan. Rek paeh rek hirup kudu aya di dadam paleungeun kuring. Tah kulantaran kitu sok geura taki-taki ayeuna mah. Geura taki-taki, hayu urang mimitian ditarung. Urang rebutan umur, perang begala nyawa. Mumusuhan urang teh kudu tamat nepi ka peuti ieu. Lamun isuk panon poe biji ti beulah wetan mumusuhan antara urang jeung anjeun nya antara kuring jeung anjeun kudu geus eureun. Salah saurang kudu aya nu ngababatang jadi banusan. Nah anjeun atawa kuring. Cek Supala nyarita beuki tanes. Lang teh para mitra sadaya si gelap ngahulang pipikiranana beuki poekeun bae. Si gelap beuki ngarasa yakin yen dirina katempuhan buntut maung. Tapi pikeun ngajelaskeun yen maneh lain Nagasuni tetep teu gampang. Jika nabae Supala geus kakeuheulun ka Nagasuni teu lila si gelap nyarita tapi ayem teu kabawakeun ku Supala mung waktosna kabujeng seep. Kumaha ieu bala mitra tarung wayan dawi Supala sareng si gelap. Kasalahan teh kasamaran. Pikeun ngajawab ieu pertarosan urang antosan enjing bae para mitra. Dongeng nu judulna musuh warisan karya Kileksa urang antosan enjing. Atuh kanggo sayeuna mah urang cekapkeun we dugi ka dieu Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Da mung sakieu katiasa Mang Jaya mah. Atuh saur Kileksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten cenah sanes dihaja. Teu aya maksad nyebatan nami para wargi, teu aya maksad nyebutan alamat para wargi. Sareng laku lampah kelakuan teu aya maksad kadinya ieu mah mung sakadar kaleresan bungkul dari dongeng mah sakadar karangan atuh fantasi para mitra sadaya. Sawangan malulu teu aya bener teu aya buktina para wargi sadaya mah atuh wilujeng kantun bae permios.